Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abi Kalika Rahman Nurajman di SMP Negeri 2 Cileunyi Subrayon 05. Abdi bade midangkeun salah sahiji dongeng anu kailhaman tina buku anu jejerna Cerita Rakyat Nusantara. Dipedalkeun ku Erlangga for Kids. Dina ieu buku aya sababaraha hiji jejer. Abdi kailhaman ku salah sahiji jejer nyaeta Telaga Bidadari. Ayo urang dangukeun dongeng ti Sim Abdi anu judulna Si Titi jeung Sakadang Maung. Dina hiji poe aya 2 sakadang bajing keur lalumpatan di tangkal kalapa bari jeung seserian kacida pisan bungahna tur deket pisan ka cirina. Sing horeng 2 sakadang bajing ieu teh Adi jeung Lanceuk. Adina ngaranna Tuta sedengkeun lanceukna ngaranna Titi. Kolotna geus marawat matak kacida pisan deketna. Contona ulin, neangan dahareun, jeung lamun aya kasusah maranehna silih tulungan. Hiji mangsa si Titi teh kokotetengan neangan si Tuta. Tarati sasari si Tuta teh ngadak-ngadak eueuh geus ka ditu ka dieu. Teu kapanggih wae hatena geus mimiti hariwang. Manehna diuk dina tangkal buah bari jeung ngahuleung mikiran adina. Tuluy si Titi teh turun tina tangkal buah. Teu lila manehna ningali bulu bajing dina taneuh. Tambah we si Titi teh hariwang. Teu jauh tina bulu bajing eta manehna nempo deui bulu bajing lainna nu leuwih loba. Si Titi nyilikan bulu bajing eta asa bulu bajing adina. Tambah we manehna panasaran, lempangna dituluykeun deui. Si Titi nimu deui bajingan ukur huluna. Huluna teh beungeutna nangkup kana taneuh. Buru-buru huluna dibalikeun. Leukeut teuy rarasaan awak si Titi teh asa lumse. Hatena geus teu puguh ningali adina ngan ukur huluna hungkul. Manehanana ceurik lantaran manehna moal papanggih deui jeung adina nu ngan sahiji-hijina. Jung manehanana nangtung rek neangan nu maehan adina. Kasampak aya sakadang maung nu keur ngaletakan leungeunna nu keur bobolokot ku getih. Oh, jadi maneh nu ngadahar adi urang. Naon maksud anjeun teh? Maneh nu ngadahar bajing nu ngan ukur tinggal huluna di ditunya. Henteu. Eta buktina maneh ngaletakan getih. Pasti eta getih adi urang. Ieu mah getih hayam leuweung, lain getih bajing. Urang teu percaya. Maneh naha sih meuni tega urang teh geus teu boga indung jeung bapa. Ayeuna urang hirup ngan sorangan. Geus atuh entong cerik. Mendingan ayeuna mah ngilu we jeung urang. Tong salampang da urang mah moal ngadahar maneh. Da urang mah teu beuki sato anu sukuna opat. Sok ayeuna mah naek we kana tonggong urang. Urang ngumbara babarengan. Kabeneran urang ge teu boga batur. Nya atuh lamun kitu mah. Si Titi hanjat kana tonggong Sakadang Maung. Ti saprak kajadian harita Sakadang Maung jeung si Titi ngumbara babarengan. Sakadang Maung osok ngabubungah hate si Titi lamun keur inget kana adina.
Ningali sakadang maung nu bager, si Titi jadi nyaah kana sakadang maung. Kitu deui sabalikna. Sakadang maung anu hirup nyorangan jadi aya batur lantaran aya si Titi. Teu karasa waktu teh geus sataun. Sakadang maung ayeuna mah geus teu beuki bajing euy. Naon maksud dirinya ngomong jiga kitu? Maneh poho ka urang, apanan sataun ka tukang teh maneh pernah ngabeubeuri ku urang, tapi teu beunang kalakah menangkeun bajing anu pincet tuluy didahar ku anjeun. Lamun teu salah mah dulur di dinya. Sobat urang mah tara ngadahar sato anu sukuna opat. Alah, tara ngadahar sato anu sukuna opat teh ayeuna. Lantaran geus nyobat jeung didinya jeung ngarasa salah meureun. Naon sok buktina lamun sobat urang kitu? Lamun teu salah mah buktina aya dina birit sakadang maung, sok geura tempo. Si Titi panasaran, tuluy nempo kana birit sakadang maung, geus kitu reuaseun. Maung urang ningali dina birit didinya aya tapak sakadang kijang. Caritakeun nu sabenerna. Nya, urang anu ngadahar adi didinya. Teu nyangka urang maneh geus ngabobodo urang sataun. Urang teh geus nyaah ka didinya, naha beut ngabobodo, naha beut ngabohong ka urang. Urang teu tega ti ningali didinya sesegrukan ceurik di hareupeun urang. Urang nu hirup sorangan wae bisa ngarasakeun naon anu dirasa ku didinya. Urang kuciwa disaprak ayeuna hirup sorangan-sorangan weh. Hampura nyati. Si Titi indit tina tonggongna sakadang maung, bari teu ngomong saeutik-eutik acan. Sakadang maung ngahareng kana sakadang kijang, bari ngabeurik nepikeun ka dapet tuluy di dahar. Teu karasa geus 3 tahun sakadang maung geus boga kulawarga nu keur ngaso di sisi cai. Manehna ningali aya kulawarga si Titi keur diancam ku ajag. Manehna niatna mantuan kulawarga si Titi. Ti, geura indit, burukeun. Hati-hatinya. Ajag ngajleng, tuluy nyakar kana beuteung sakadang maung. Sakadang maung nyegel kana beuheung ajag. Hiji ajag geus paeh, tinggal 2 deui. Sakadang maung geus balobaran darah. Si Titi ningali ti luhur tangkal, ngarasa hariwang, teu lila ngajleng 2 ajag. Hiji ngajleng kana birit sakadang maung, hijina deui ka huluna. Tuluy sakadang maung ngibringkeun awakna sangkan 2 ajag eta teh leupas. Teu lila datang kulawarga sakadang maung mantuan. Tungtungna hiji ajag deui kabur sieuneun. Tapi sakadang maung geus leuleus, loba teuing getih nu kaluar. Buru-buru si Titi ngadeuketan si sakadang maung. Hampir si Titi rek didahar mun si sakadang maung teu ngomong. Entong diganggu bajing eta mah. Hampuranya kuduna harita urang kahampura dirinya. Maneh teh geus jiga adi urang. Ayeuna
hutang urang geus impas. Si Titi ramisak ningali sobatna geus engap-engapan, getihna loba kaluar, ambekan geus eureun. Si Titi ceurik, "Samet, dieu urang sosobatan teh maung anjeun sobat mau bageurna." Si Titi amit ka kulawarga maung. Sakitu nu tiasa dipihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.